Aduh, aing mah ngebon mani 2 hektar, panen nama mani tibang sakieu. Kumaha cenah atuh ieu teh? Batur mah ngebon teh mani hasilna teh kabeuli-beuli motor. Aing meuli beas ke moal mahi ieu mah sakieu mah. Panen koneng teh. Kahalodoan meureunna da. Jadi sakieu panenna. Sing kareng kebet eta pas bapana budak itu. Mun sok gede-gede kieu kabeh meureunnan heueuh. Uga lalede resep. Pan uga lalede nanaon ge anu ge. Bapana budak keburut ge gede ngeunah legit. Mau dikoneng meureunnan laku di kilona ge jadi berat. Ieu mah pake ngogodok daging domba ge moal mahi. Sakieu mah. Aing teh panen teh mani capek ka bool-bool kesangna ge. 2 hektar ngebona mah. Ai panenna ti bangsa ucut. Ningsi. Ai ka mana maneh teh Ningsi? Molor wae sugan, pagawean teh bapak sia. Kan molor jeung molor we. Ningsi. Ari atuh bantuan-bantuan mah jeung ngarawatan cabe koneng. Eta ka mana ibu budak teh nya di gorongan teh eueuh wae. Ane. Ka dia heula maneh teh. Naon? Di mana-mana maneh teh berwek teh. Semua udah dina itu. Diuk na diuk bantuan mak. Tah bantuan mah ngarawatan koneng maneh teh jajan beuking ngarawatan tuh dibantuan atuh. Pan merontu jual teh. Terus wae ibu teh para bangkoneng wae atuh. Mulas beuteng koneng disalahkeun sia ngakanan cabe teh tadi. Makanan Atuh teh ulah koneng disalahkeun. Cabe. Koneng jeung cabe ngadangan lagi. Asia kos taon ngakanan cabe jeung koneng. Atuh terang meuli dengan sangu. Pan aing teh belian bae dengan sangu teh. Dengan sangu naon meulian? Pucuk cau. Bisa dihakan. Tengena ieu ah. Ngeunah, ai keur eueuh mah naon we heula, ulah sok balaga. Ulah sok hayang kos jelema beunghar. Jelema balangsak urang mah. Tuh bos ngadan kos kitu wae. Aya yang kumaha tuh? Kayak lu kayam gitu. Tenang tuh urang nyopet mu tetangga. Lupa maling nyopet mah meuli. Meuli emang aya duitna sia teh? Maling. Maling sarua keneh meureun. Heeh. Baik. Tah bantuan tah ke urang anterkeun ieu ka Cemumun, maneh rek meuli cenah. Potongan ya. Entong nu batur. Oh potongan. Pan meureun dirawatan. Tah kieu tah carana. Bersihan eta akar-akarna. Maneh kudu diajar peurih. Ai hirup mah. Tujuan beuteung sia peurih wae. Peurih wae ngadar cabe. Tadi teh semodal. Di kebon di ditu. Terus keluar koneng. Keluar. Koneng? Koneng ka kieu? Eta segede kitu. Di ambuan. Henteu. Aku dan lain di ambuan. Dialungkeun dong kitu tah, dikitukeun. Dialungkeun. Ari sia ku boloon. Aing buka budak ku boloon teh kunaon dicabak atuh. Henteu sugan teh koneng pas diilik teh geuningan eta tai teh ya. Tai. Ya, ai eta sia ka mana si Ijem? Lain dihudangkeun atuh keur molor. Mun molor wae kitu parawan-parawan pamali. Kan teu ingat tuh cenah HS wae, abe penyakit koneng. Apa jangan melak koneng, penyakit di konengeun meureunnan sia mah. Nya tuh HS wae pagaweana. Sia mah anak bungsu aing. Ulah sok diturutan akasia mah. Amali. Jelema kadul mah rek nyatuan naon. Yo anturkeun ka Cemumun nya, manehna rek meuli cenah. Plastikna tuh. Plastikna ke urang neangan heula ka pasar. Aing teh plastik teh loba. Oh gitu. Aing teh panggilan. Itu parawanan itu. Kedeung aing rek neangan heula plastik atunya. Dendam ka ditu. Ya. Urang ka bali ya. Ngajual naon? Ieu koneng. Koneng. Ku loba. Ini teh coba tukar dena perawatan tadi. Bara duit. Sakit teh. Ceban sama. Ceban. Kita eutik sakieu mah, cebana pinuh. Kajenipun gede tuh. Kebeneran sih, eueuh rek nyinuduk nasi koneng di mah. Ceban. Mana duitna? Hah? Duitna? Duitna? Duitna.
bedakan nya ka mie nya kayak duitnya pandiri gitu nya. Ojek kan aya duit aya mah cebannya. Kira dibayarna tuh. Oke, ojek ka imah cebannya. Bisa bedakan ka mie. Masukannya? Koneng loba sakit mah 10.000 loba, kamu di warung nggak sakitnya goceng, kayak mau dibayari ah. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagawean teh nyoseng. Aku naon deui ai RT mah. Atuh RT gitu-gitu teh ada orang ngayap we. Ngayap. Kaciri ting tara boga duit teh. Orang ngomong gitu teh boga duitnya. Duitnya. Wah, pengen duit ke orang mau duit injem. Telepet ce, ayeuna mah urang kudu nginjem. Urang matas panen koneng. Loba. Kudu nginjem. Anu bener, emang menang sabaraha karung. Lain koneng keur lebaran mah heuh punya. Heeh. Ngonengan ieu daging. Tah bener. Langsung malodok kieu naon di konengan. Tutut bener. Tutut di mana langsung malodok kieu. Ah, ngaco. Ijing karawa merenya. Penjagana undang sareng ngimpi ku bongkar. Urang mau ditawaran di yuk apa? Atuh kan heula Diuk. Diuk, kayak dia yang ditawaran mah. Kasih mana nih mana sih? Mana koneng mah? Cepat dijual meureun. Dijual ka sana. Ih, atuh aing mah geus panen loba. Tuh aing nanya boga duit saya. Tapi ngajual koneng gede tadi dibayar. Emang loba konengna ya bener. Nah, hati inget ka dulur teh. Mere-mere atuh 10 jang ieu ngagayot mah. Deh, dulur ge teh ingetin ka aing lamun keur senang. Aing ge moal inget temen aya dulur nu ngabutuhkeun. Tapi heuh nya. Ah, heueuh. Aing oge keur sasate sorangan. Masa keur senang kudu babarengan? Pamerang nya. Merang telepon, Heeh. jauh-jauhkeun kan kitu. Dulur sia ka mana tara ka tempo-tempo? Si Saro, ce. Saro. Si Saro. Si Saro mah keur ngagedekeun susu cenah keur disuntik. Ai. Ih, emang kurang gede apa? Kurang cenah sagede kitu teh. Berat karung Oh. kayak awak begang. Berarti nempo aing. Pedan aing nambah gede. Oh sih, sirikeun meureun Namanya ya. mana panasan. Panasan. Aing. Dia dombakeun. Main nama keur ka Israel cenah ayeuna teh. Allahu Akbar. Heueuh keur ngagedekeun susu. Dan ngagedekeun susu nu aya ka tembak. Emang kunaon di Israel? Kapan keur saring ebom? Teuing sia. Emang heueuh, ce. Oh, ngebom lauk make huut. Lain. TV nya di imahnya. Anya wae maneh. Matakna kena meuli. Pakai ngosok lalajora di. Meuli TV zaman baheula hitam putih lumayan. Lumayan gambaran putih doang. Melek-melek meureun keur banget sia. Atau bener goreng mati pina nyeta-nyeta radio atau bisa. Si sakit cantik na cenah. Melek. Teu nyahoun make up aing nu sabaraha ieu ka imah. Sabaraha hayo? Bungsu ka mana budak teh? Anu bungsu ku aing titah eta yang mereka bisnis. Emang susu Bisnis Ku aing mah Nih, eta kuning geus dijual. mana? Duitna aya di ngahutang cenah. Naon? Ngahutang. Ngahutang. lembok tah puas. We meuli agul ka urang mah nya, Ceu. ngomong pengusaha koneng. Oh. Nyebutna mami. Iya. Dah jeung kulub. Iya budak maneh. Heuh anu bungsu meureun. Ah, Atuh gede amat di Paraban naon, Neng? baraban Koneng. sok pipi. Tinggal domba wae nya aja. Ulah sok pipi tuh. Eta itu ge koneng yang dijual ceban kan? Aduh, ari sia kubalug atuh. Ari sia kejajan naon dijual ceban coba dihutangkeun. Balak sia mah belegug. Jajanan ge jajanan permen ge bisa. Wah, duit tahu mah. Kumaha? Cek. Aka budak molak keras-keras teh nerima nasib. Cenah dibikeun duitna. Saha? Pengusaha Itu koneng di murah. hutang. Si Mumu dihutangkeun sia mah. Si Mumu teh nyaho sorangan he Neng. mayarna. Ngajual ka saha emang? Kacemumun. Bara duit. 10.000 Tapi dihutangkeun. Bohong bobo di korting nya kumane. Iya ngahutang itu. Bohong maneh mah. Henteu. Eka budak molosok gitu. Yo, Ceu. Sedihnya. Lain ieu soe kerang lintuh na. Usah jatuh sieun di dieu teh. Cina. Dibalangkeun.
Kan anak aing menengah heujeunkeun aing. IRT. Nah, lain. ET mana ka mana? Sih di jero lain. Ai budak segede kitu tak usah. Oh, di balik wae, anu gede mah di manja wae. Pugu aja aing anu gede mah ngedul, aing mengandalkan anu bungsu we ka mana-mana oge. Aing ngadi kudu rata bener. Emang teh sakola neng. Sekolah. Anu keur lockdown-nya. Heeh. Sekolahnya jadi online. Nah, anu aing teu boga HP. Berarti eta ngerjakeun tugas wae nya. Lah henteu bodoh teh aing mah bayaran rugi ya. Bayaran ya, Cuk, tapi sekolah mah henteu sekolah. Panjaman ayeuna mah cenah yang tengah make seragam di mah dipoto dikirimkeun ka guruna. Aing budak di bangkieu doang main game. Dek pinter emang main game. Heeh sih. Mulai diisian kota atuh. Mun diisian kota keur aya tugas Tadi sama na. balagug sama malah dihutangkeun. Atuh kajian tuh aing ngutang itu na. Aing ngutang hutangkeun. Ulangeun ku mik itu. Itu Karunya anaknya nyawa diomelan wae 7 mah. Oh, lah dipaksa-paksa wae gitu. Urang teh butuh duit. Nyau itu kecumunya. Tak jadi arek ku barudak. Kemana barudak si teh? Kemana? Tadi nu barudak ieu 2 hiji anu hiji leutik ka marana. Ka itu. Udah mesti yang ngocobrak wae atuh. Atuh bari dibawa ka dieu mah kehalangan gitu mah. Kalangan ku saha? Kurang kitu mau makan ieu. Heuh nya. Dia lah mana? Nah, Kumaha tadi cek si Mumun kumaha? cenah gerek dibayar engke. Sore. Heeh. Aing teh ku aing dek ditagih pokona mah. Pucan jauh. Ka mana aya manehna lompatna? Balik. Oh sia belagug atuh. Dititah teh ku kolot. Un sahijieun budak teh. Buru dag. Main tadi ka kolot teh ah. Ditagih lain. Heeh. Buru. Ing jajan.